Kaum dangu di jero saung nungan dicangan ku hiji cempor seunana luak leok katebak ku angin tina sela-sela bilik. Nyirengganis katanya netep ke aki raksa kalayan panon nu merebay baseuh. Anjeunna siga nu teu percaya kana naon nu geus didengena. Bapak, jadi bapak kuring teh jawara sancang bodas ki. Ceuk Rengganis, sorana ngageter bari nahan kapeurih nu ngadadak nyaliara dina dadana. Aki raksa ungeuk lelaunan, tuluy anjeunna malik neuteub seukeut ka eta jajaka anu masih keneh ngalungsar daya daya. Panon aki raksa nyiar bebeneran tina sorot panon eta jajaka. Hampura aki jalu, aki kudu waspada. Ceuk aki raksa bari sorana berat tur teges. Iya bedog hulu ajang teh bakarang sakti nu pinuh ku getih barai aki baheula. Saenyana saha hidup teh. Nah bet boga ieu pakarang siluman. Raden Aryana lelaunan nyoba hudang sanajan bari ngahegak nahan kanyeri dina tak-takna. Manehna reuwas ngadenge aki raksa nyebut-nyebut pasukan siluman. Aki nyai hapunten kuring parantos nyusahkeun. Ceuk Aryana bari sorana perapisan. Wasta kuring teh Aryana Wiguna, kuring teh putra ti saurang tumenggung di puseur dayeuh. Manehna neuteub bedog dina leungeun aki raksa. Kuring kakarak ngarti ayeuna jadi jalma nu nyerang kuring tadi teh pasukan siluman ajag hideung. Pantesan bapak kuring boga pasini Rusia jeung jalma-jalma nu make tanda hulu ajag ciga kitu ki. Aryana neruskeun bari sorana mingkin laun. Eta bedog teh ngahaja ku kuring teu dicabut sanajan nancep kana awak kuring. Sangkan dijadikeun bukti di mana kuring palastra di leuweung. Harita pas kuring diudag-udag salah saurang rampok aya nu maledogkeun eta bedog kana awak kuring. Nu akhirna kuring kabeunangan ku eta bedog nu ayeuna ku aki dicekel. Kitu sanyana mah ki nyai. Ngadenge jawaban kitu aki raksa ngarenghap panjang siga anu kakara bisa ngarenghap sanggeus napasna mangpet. Jadi hidup teh Raden Aryana. Ceuk aki raksa bari sorana leuwih lemes. Hampura aki Raden, sangkan hidup nyaho Wirayuda teh nyaeta jalma anu tos mateni bapana si Nyai sarta ngeburak-barik paguron sancang bodas ulasan tahun ka tukang. Keur kitu cilegur sora gelap ngageleger tarik pisan di luhureun saung ciga anu milu muringkak ku eta Rusia. Rengganis katanya cengkat nangtung panceg leungeunna meureup pageuh pisan. Jadi urang duaan teh boga musuh nu sarua Kang. Wirayuda ajag hideung marehna kudu nebus dosana. Aki raksa lalaunan lempang ke jurus saung nincak palupuh kai. Kreket kreket
Anjeunna nyokot hiji buntelan non bodas tina luhur para nu geus loba rinyuhna. Nyai, ieu teh ditinggal bapa hidup. Kitab Maung Sangiang. Ilmu nu diajarkeun ku Aki salila ieu teh kakarakulitna. Hidup kudu nyampunakeun anak sabab Aki yakin Wirayuda moal cicing lamun apal turunan sancang bodas masih keneh hirup. Ceuk Aki raksa bari masrahkeun eta buntelan ku dua leungeunna. Suasana robah jadi leuwih tegang. Sora jangkrik jeung cihcir dadak sakala jempe saharita keneh. Cep cempling sarta sora angin nu ngahyuk leutik. Hush. Sementara eta di luar saung halimun peuting beuki kanal nutupan sela-sela tetangkalan sangyang nu simpe. Hiliwir angin mawa hawa tiis anu aneh. Ser ser sora gerakan dina jukut garing di buruan. Kaum dangu teu nyarahoeun mun harita teh tina balik krungkun nu poek aya sapasang panon nu terus ngawaskeun ke arah saung. Salah saurang mata-mata ajag hideung tetela geus hasil manghihan tapak Raden Aryana. Leungeunna anu keker teh nyekel hiji tiupan sumpit hideung nu ujungna geus dibalur ku peurah oray. Puh. Sora sumpit dilepaskeun ulah jemplingna peuting. Jarum leutik nu nyuruwuk mawa pati gancang pisan nuruk ke arah jendela saung. Awas Aki, Raden. Rengganis ngagerok bari luncat kilat